آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Puja anu jadi mimiti carita, puji anu jadi mimiti ngaji, rasa syukur anu jadi panglebur takabur. Ayo urang sami-sami sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Anu mana Allah Subhanahu wa taala terus-terusan masihan kanikmatan ka urang sadayana, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ihsan, oge nikmat-nikmat anu sanesna anu tetiasa disebatkeun da nikmat sakitu seueurna. Mudah-mudahan urang sing tiasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala dina sagala limpahan nikmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat miwah salam tetap tercurah limpahkeun ka panutan alam wastana habibana wa nabiyana al-karim kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teka kantun ka para kulawargina, teka kantun ka para sahabat-sahabatna, teka kantun ka para tabi'in tabi'atna, oge dugi ka urang sadayana selaku umat mantenna. Pamugia urang sadayana oge sing kakucuran, sing kakocoran, sing kakeceretan ku sapaat ti mantenna, baik ayana di alam dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nukusim abdi dihormat para jamaah pengawasan ibu-ibu anu anonna, anu sepuhna, anu cakepna, anu tebihna, sadayana teu diminci-minci. Kusim abdi dipihormat kalayan pasti dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina dinten ayeuna, dina waktos enjing ayeuna urang sadayana tiasa kempeleriung, bongkok moronyok, bertatap muka, bermuajahah, calik sasarengan dina raraga ngagugurukeun kewajiban urang sadayana nyaeta anu sebatkeun thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah para ibu oge abdi sadaya urang anu hadir di dieu, langkah-langkah nu parantos ngalengkahkeun dua sampeana, ngepatkeun dua pananganana, mugia sing ngajantenkeun suatu amalan soleh, sing ngajantenkeun saksi mungkin di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal. Para jamaah ibu-ibu sadaya rahimakumullah. Dina pangawasan ayeuna sakumaha biasa anu sakumaha sok diawas ku urang sadayana sanes ku abdi ku urang sadayana, cuman abdi mangan saukur mamacakeun hungkul gitu. Abdi ge sami can bisa, cuman abdi anu macakeunana, ibu-ibu anu ngupingkeun nah. Jadi sanes abdi anu mamagahanana tapi nak mamacakeun anu aya dina ieu keterangan, mamacakeun nu aya dina kitabna gitu. Abdi anu macakeunana atuh meureunana anu simpulna atrapi ilmu sing anu dibaca tadi, anu dibaca ayeuna asupnya kautamaanana abdi anu macakeunana umumna ibu anu ngupingkeunana. Magi thalabul ilmi teh kabagi dua. Kahiji aya thalabul kasbi, kadua aya thalab ilmu simai. Kahiji thalab ilmu kasbi, naon ari kasbi? Kasbi teh hasil dari pekerjaanana, nulisna. Lamun di sakola meureun neangan ilmu teh bari naon? Bari nulis, bari naon macana, ngapalkeunana, tepikeun ka aya ilmu anu nerap kana diri pribadina eta disebut thalabul kasbi. Anak urang di sekolah, anak urang di pesantren, ya, di pengajian, diajar ngaji eta teh thalab kasbi. Anu kadua disebut thalabul simai. Naon thalab simai? Thalab simai teh neangan ilmu ku ngadengikeun. Pan ibu-ibu teu mawa kitab, teu mawa pulpen, ngan saukur
ninggalkeun ta eta teh tolab ilmu simai gitu. Jadi aya nu